pare Pak RW meni baleuneur pisan geus arasak mangsa dipanen ieu nama ieu batur mah belah ditu geus diparanen sawareh ka mana Pak RW ieu eueuh nitah-nitah lumayan we yeuh keur meuli ST wae mah hari dititah ku Pak RW mah keur lieur kieu mah ya pusing teu boga duit aduh kemana neangan usaha yeuh piduiteun Mang Nasro kerja naon ya ah iya tujuan ningalian soal Pak parena tos arasak gitu gara di alat tuh panuhun saya iya Pak RW na saya ka dieu geuning padahal tos arasak bari ka mana ya sami abg bade ngalap pare di ditu mau dipanen makanya mangga berangkat ya siap kudu ningis heula kitu ieu teh nya sugan ini adalah di jembatan sugan teh aya nu liwat Gus. Yuk, naon di dia? Orang kota Ira datang ya. Kemari, yuk. Aduh. Jika geus jadi bos ieu nya. Ya, aya make kacamata nya, topi. Ade kieu. Atuh saeutik-eutik mah ya. Besok di mana wae ya? Aya lah di dieu we di lembur ieu ada guan Pak RW sawana geus parena geus arasak tapi tuh wae si RW na ieu can datang sugan benitah digawe gini ari aya Pak RW mah atuh kari meru jeung urang yuk milu ka mana ieu atuh jadi asisten urang aya daek mah ah nu bener nah, serius ya ah dia dibayar sabaraha ku Pak RW lah lumayan we di lembur mah ke udud dungkul lah paling oge geus kurang dibayar 3 juta sabulan serius ya serius ya ayo tuh ayo angan cang ngopi heula ka ditu warung Pak RT itu warung Pak RT ayo atuh sip sepining buat teh kamarana ieu oke segala mana di pasar awah ada motor usum kacong buat rumah kerja ari ibu-ibu senang siapa dari ya Ajan Manawi assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam panjang umurnya kok kamu langnya pasti marana heula di asal itu kan pengen besoran gitu lah jadi tadi mama sudah buat teh jadi di Bu RT anak bos kayak ini lah tuh suami kemana ya kalau tinggal di lembur di kota kan kamari ayam pula ayam ya berkelan ngali gitu busuk di kota mah seradis lah alhamdulillah panjang umur yang sepi kota ibu bu yo kan karek datang ke Limbang tuh soalnya kalau ge amang iya ge amang banget Susul lila-lila ting salaman teh panglingan tak ngaropi marana ngopi kamarana iya di jajal biasa jalan-jalan lah tambah kesel ibu-ibu teh namek nongkrong mangga sekarang pengen pada ngopi pak mangga iya lah iya teh ngaropi bae tadi salamun bagian bapak-bapak ini mah ibu-ibu gara nyarangu ka ditu ya bro tadi teh sae tadi misalnya di dia main cucu nakir rada tadi urang we yang bicara mereka teh janda bodong eta boga nomorna teh nomorna Pak tenang nomor nama ke orang usahakeun nomor nama orang mental lah ka babaturan tapi ini penting aja nah heula yang perjalanan aja nah itu aya sip gitu mah
Pokoknya dijamin lancar we pokoknya mah. Bos. Beda bos mah. Mayan sakit teh tambahan deui lah. Sebelum teuing 2 3 tambahan deui. atuh geus genep nomereun. Oh iya, atulah geus. Nuhun nya. Teh dagoan informasina. Ayeuna urang ini teh ka ditu. Siap. Ayo ah. Ayo. Lumayan lah pemasukan. Apa itu pelakor ayeuna nu nanti tinu keur heboh. Penyanyi. Heeh, eta penyanyi, pelakor. Kumaha di? Gitu deh. Ada salaki pedah keren ayeuna mah balik ke kota nih dada. Moal atuh salaki abisinya. Paling paer wae naga eueuh bae ka mana jal. Aya di bajaan teh sok. Anu mah bajaan. Mah kumaha. Minggu deui iseun deui bae. Iman lembur. Pinyo gawe mangkat. Tapi baelah bukan bae aya duit setik. Iya juga nama ya. Keur naon aya dia? Tah biasa keur ngelamun we. Ah, kebeneran ieu. Mah ya. Iya. Aya bisnis ya. Siap. Boga nomor HP-na bicucu tuh. Jeung naon? Pan didinya sok ngojek pasti apal boga. Naon bukan aing mau nyemak kitu. Bos urang. Bos urang lain keur urang lain. Keur bos. Oh, Orang kan boga bos anyar. siapa Pang? Ya, Iya, aya. duh dah. Ieu asa perang kieu atuh. Tenang. Mana Iya. tuh? Oke. Aya lah sekalian meuli udud nu tah. Ieu. Goceng we tuh, heula. Goceng? Kak. Bisa. Baik, nanti lu nomor arek. Nomor. Oh, Kudu ditambahin teh ieu. Kudu ditambahin Tukeran. deui. Tah, ieu. nah, Tah ieu belah. iya mah. Bisa. Ya gampang orang minta bos di ke bos lah. Sok betul, terus ya. Kalau iya HP-na ieu. Oke, sebaran nomorna. Nah, iya. Oh, sip. Yes, Sip. sip. Kemana ya deh, ke bos? Ah, pan iya mawa mikeun ieu nomor HP ka Satu bos. siap, kurang ikat itu heula tuh ke warung. Ya, siap. Sok. Ieu tanah teh rada resep euy urangna. Loba tanggal karetna beda nih. Coba nu katempona beungeut cucu bae ieu tanggal karet teh. Ah, beli bae nya. Ai kitu mah euy. Coba si Nasrul teh ka mana ieu ya lila-lila teuing geuning. Halo, Bos. Iya ya. Tenang, semenang ieu info. Nomor neng cucu. Tah, iya Bos ieu. Oh, siap. Sok, tulis heula di dinya. Tulis kumaha geus pugu ieu teh HP ai. Ganti poho. Poho eta geus aya nomor HP-na di dinya. satu. Tah, ieu na tinggal tambahna. Kudu ditambahan deui bae Iya, sudah. Beak pan tadi pakai ngojek gak ditu atuh dengan info teh. Sabaraha tambahna ieu? Lah sabaraha sing loba sekalian. Tugan be atuh urang ge we. Ya lah main sakitu ge tambahna mah. Aduh, rada kurang ieu teh nu hiji deui tah. Tah eta lah geus. Geus atuh aing masuk tara. Tah, benar sip lah. Suksesnya bos lah. Deal. Orang ngarek meuli udud heula ieu lah. Parahan hayang udud ki tadi aduh. Kukurilingan ki tadi ah. Ayo lah bos. Ayo, siap. Ya, ayeuna urang geus meunang nomerna euy. Sababna tengah karir ketempuna beungeut cucu bae ieu. Yes. Ya. Telepon langsung. Punten. Masa rokok. Kemana itu Bu RT teh? Warung ditinggalkeun. Masa rokok tadi nama. Marul, kemana Mana? wae? Iya biasa ya kasih ya. Masa rokok RT. Rokok. Aduh kan ibu nuju ngasuh bu. Rokok naon? ML ya? Nah, LM-nya we. Iya, Sebungkus. sabungkus ya lah. Waduh, hartosna agung geuningan. Ah. Ayan tuh lah. Lah biasa tuh lah. Tandak we Tandak? tandak. Mohon. Kalagian nih kayaknya atos di mana? Aya bonus di Bos Kasim.
Oh, datang di kota. Oh, Waduh, datang kemari. palingan atuh. Wah, hatur nuhun atuh nya, ieu nya. Ayo, Sana bayang sulna Mau canak we. Aduh, Mang Arut saya. Bener. Alhamdulillah. Nelpon euy. Halo, Ya sareng Neng Cucuk mohon. Hon. Sareng saya. Ya Kasim teh apa nih ya? Oh, hon. Bayang ketemuan. Ketemuan. Di mana? Iya ya di Saung. Oh, di Saung. Hon atuh hon. Ya siap. Oh asik ketemuan Luh, ya cuaca cerah, tapi nu meserkan aya ya basok pinu kene. Kamarana atuh ieu teh nya. Yo. Singkat dari ya atuh Gusti ya ngejarajan. Enak meureun raya. Can hiji-hiji acan ieu teh isuk. Ampun. Wah, kebeneran ya. Bakso ngecas. Ya aduh, can aya penglaris lah. Marilah. Siap. Samangkok Samangkok. 50.000 entah. Wah, ini ya. 50.000 di samangkokeun. Samangkokeun. Siap. Kaya donatur ya. Siap. Ti Bos Kasim, Laris. Juragan. Sing lada mah. Siap. Kaosna sing loba. Gitu. Gila pisan kemana itunya? Bebek deh. Atuh kunaon ari Kasim nyebut di Saung sawah geuning aya di Saung embe. Bisikannya mandi. Lagi gitu. Kumaha maksudna deui Mang Kasim tadi. Kapan lantai rada kataksir gitu kuatan teh. Katarik lah gitu nih. Cucu teh gitu nih. Kumaha kira-kira ieu? Ari ngalengan ieu nu Kasim teh dia teh. Eta mah tanggung jawab saya eta mah. Ulah sok menisieun-sieun. Mohon teh artikeun kumaha akang nya. Aya da sekali nu. Mana? Nah, satu detik mah teh dah. Yo, tak lah. Geus lah, eta meneh. Kumaha teh? Kumaha urang ayeuna nyambung. Ieu karet bener teu ieu teh nyadap jalan teh. Ini sudah cucu Mang Kasim mah. Benar dugaan orang teh bener tuh curiga. Mun di pejaan Ibu Yati mau percaya kamera. Oh ya Allah, bener curiga orang mah. Pejak. Ampun. Ya, Neng. Apa bedanya Neng cucu jeung Mbak? Itu Ya, ari Mbak mah bau. ari neng sih. Sarua bau. Cenah bogoh. Mayan disebut bau embek. Kumaha sih akang mah? Kumaha sih bogoh itu sih? Ieu bogoh nama. Atuh ulah disaruakeun yang embek. Kang da biteng teureun. Dia kembang saja yang di kali teh nunggu RT da ieu teh kembang teh nya. Bukan apa Bu RT selesai terus Bu Yati adi dia kelarasan pisan. Tapi ada merek kabulnya sih. Ada naon ya. Terus tadi aya penting tapi bingung abi mah ya. Kumaha dia bingung kumaha nyanyikeun ieu teh. Tingali bae dia tingali. Ya tingali bae. Astagfirullahaladzim. Eta salah abi. Aku sok bisa saha ieu salah. Iya, tadi cek abi ki kumaha tadi kade. Jaga jeung eta curug senang. Atuh apa sih cucu bae? Abi da tinggal. Mun teh bae teh. Kumaha
sabar. Beneran ieu teh, turun mana-mana abdi ngamang abdi sok. Salah aku tuh. Guys, pokoknya nama orang lain sampai disusulan kurang. Di mana tadi di mana panggil di mana? Oh, di kabina sangerak dari sadang mbenya. Astagfirullahaladzim, pokoknya nama disusul kurang lah. Kalau rasanya gaduh jauh ya. Yang abdi teh suka ningali jauh eta. Oh, ya gitu ya. Cinta kan? Atuh cinta. Gitu banyak orang. Sopan nu ka babaturan eta cucu. Cucu deui geuning. Lah, cenah ngomong na kopi di Bu RT geuning kalau hek kamu sama. Oh, mau kae raung. Dia mah benar-benar gemayang nikmat membawa sengsara teh. Aduh, ya entah. Ah, ingat kali gitu.